الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ Wallahu a'lamu bimuradihi. Qad ja'akum teman-teman tegai sira kabeh basair apa pirang-pirang hujjah. Hujjatun tegese pirang-pirang hujjah min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Faman absara maka utasapa man iku ningali man ha ing hujjah. Fa amana maka ngimankeun yaman fali nafsi absara maka manfaat kadue awak man absara tegese ningali yaman li anna thawaba yusari lahu kana satuhune ganjaran ningali yaman ikut tetep manfaat kadue man wa man amian halan uti sapa man iku buta yaman ana saking wa manami alan utai sabaman iku buta yamanan seki hujat fadalla maka sasar yaman fa'alaiha wa balu idlali maka ikut tetap padarat ingat nafsu utawi petaka kasasaranan yasiman wa ma'analan oranana utawi ingsun alaikum ingat sasira kabeh ku tetep kalawat kang ngaraksa roki ditegesi kami ngen amalikum kadue pirang-pirang amal sira kabeh innama ana nadzir pasine utawi ingsun iku kang memedeni tadi wa man amiya utasapa maniku buta yang mana saking absor atau hujjat eta wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu daras tawalinubayyinahu liqaumin ya'lamun wallahu a'lamu bimuradihi wa kadzalika lan hale kaya mangkono ai kama bayana tegese kaya oleh martalakeun isun agung mazukira ing barang kang geus den tutur yaman usaribu martalakeun isun agung nu bayinu tegese martalakeun isun agung al ayat ing sake ayat lihat tabiru derpon yen gawe contoh ya nas kabeh wali yaqulu Andara penentang ngaral ucap ya kufar kabail kufar tegese pirang-pirang kafir fi akibatil amri ing dalam akibat perkara darasta atau darasta zakarta nutur sira ahlal kitab ing ahlal kitab wa pikiratin lan ikut tetep ing dalam qiraat madarasta ngadaras sira ay kutubal madinah tegese ing pirang-pirang kitab wong kang wis kaliwat kabeh wajita bihazalan tugas sirang Muhammad bihaza kalawan ikilah Quran minazaking kutubal madin walinubayinahu lan repon yang tamertalakan isun agung ing ayat liqaum ya'lamun adue kaum kang weruh ya kaum kabeh walinubayina ulan repon yang tamertalakan isun agung ing mabayan atau al-ayat liqaumi ya'lamun kada kaum kang weruh ya kaum kabeh Gusti Allah ngajelaskeun tentang dalil-dalil kamaha kawasaan Allah diberi ayat-ayat ku Gusti Allah jang supaya yakin bahwa soni' bahwa khaliq adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
kamari ku Gusti Allah nurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat sanggeus Allah nurunkeun hujan kemudian dampak tina turun hujan nabat kulli syai breng jajadian timbul hararejo lemuk pikaresepeun mata hasil tina hujan timbul deui sisikian rentul lobakna luar biasa tina hiji siki jadi ranggeyanana pohara jasa ngentep nu rapi eta ayat maha kawasa Allah maha sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tina hiji pare jadi ranggeina pohara jasa rapi ngentep habam mutarakibah gandrung hiji jadi Masya Allah karim rapi jasa ranggeyanan tina korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentep buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah Masya Allah rapih jasa ranggeyanan ieu kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung kadeuleu bahwa penciptana adalah Gusti Allah timbul kekebonan di daka kebonan teh aya anggur aya kacang rentul berbagai-bagai bubuahan palawija anu mantak piresepeun mata urang pikabitaeun sungut urang lemun di dahar eta bonteng manihara rejo kitu amis sigana mah timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul luar biasa bonteng teh kemudian aya bonteng suri wah geus mana nama bonteng tapi lain bonteng ieu mah istimewa jeung ayana teh deui lolobanangan bulan puasa bae bonteng suri di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri Garut eueuh bonteng suri Tasik eueuh bonteng tapi di Tangerang mah pohara jasa ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melakna bisuri terkenal jadi bonteng suri ya tah. Emang di Tangerang di Indonesia mah babari nyeun ngaran teh babari sempat dibahas di dunia internasional. Di dunia internasional sempat dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia. Di Indonesia mah babari jasa. Aya oncom diteuneun di jero comro. Eta babari jasa. Babari jasa teh mah geus pokona mah ngaranana teh babari jasa di Indonesia mah. Rempah-rempah dihijikeun digoreng bala-bala ngaranna teh padu bae jada Masya Allah aya kacang diasupkeun ka jero cangro kacang di jero geus comro geus cangro macem-macem babari di Indonesia nyieun ngaran teh teh ya Allah maha kawasa Gusti Allah segala rupa ya, terus hewan-hewan ieu tanda maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala cukup geus Allah nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasaha ka Allah anu khaliqus samawati wal ardh ngadamel langit bumi katut eusina disampaikeunlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir
disampaikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah kana seluruh perkara deket Allah teh ngan teu kadeuleu fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaik moal bisa dideuleu ku mata moal bisa dicekel ku leungeun Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cukup geus ayat kabeh jadi ayat ieu teh tadi diceritakan timimiti turunna hujan kemudian sisikian ditambah deh ku planet-planet cakrawala timimiti panon poe lempang da panon poe surut timbul surut muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah di samping eta aya bulan kulum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet anu lainna Samsun Syara Mustari Zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala-cakrawate aya falak-falakna kabeh berputar dina falakna maha kawasa Gusti Allah ya Allah ya Rabb urang cicing kuari di bumi ku Allah ditetegkeun bumina urang nu lempangna sanajan sekali waktu mah digidekeun bumi teh Aceh buktina digidekeun bumi teh Jogja buktina kamari ieu dilongsorkeun Garut ya kamari dibanjirkeun Bandung nu biasa banjir Jakarta kuari Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua terus tata dina mah Tangerang mah teu pernah banjir kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah cayu kami bere Tangerang teh wah usum banjir teh keter hilip deui ka mana henteu dibere banjir lini gempa ieu teh peringetan nu aing ka manusia ku aing ditetegkeun ketika aing netegkeun ku aing digidekeun ketika aing daek hayang ngagidekeun ieu atuh sia ka aing jasiana ge bakal modar cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urangna bae tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa mangeranan kene ka Maryam mangeranan kene Tritunggal mangeranan kene ka batu ka patung jeung sajabana padahal tanda kemahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna langitna kemudian planet-planetna sisikian bubuhan taman dan lain sebagainya panasna tiisna dan lain sebagainya ieu adalah tanda kemahakawasaan Allah tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh mahal haji ieu poe minggu bisa diuk di dieu mahal sanajan motifna mah macem-macem motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan haji aing milih aya anu diudag-udag ku bang nyelip 3 bulan geus teu kaeusian aya anu hayang nyaho doang coba ngaji kumaha aya cenah ieu mah ngan sakadat hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satukangeun eta mah di majelis toba sagala beubeulian los aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uning sok lempengkeun geura ka Gusti Allah tanda kemahakawasaan Allah sempurna kekawasaan Allah Allah sebagai khalik nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbiru Allah Rabbul alamin dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah sadaya puji tentu ka Gusti Allah milik Allah Rabbil alamin Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam tapi urang terasa henteu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah
urang mah deres sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan di urus ku Gusti Allah di luareun urang Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah isuk pageto pae tetap berhadapan jeung Gusti Allah. Urang mah kuari bersyukur sakali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum basairu mir rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate aya deui basor dijamakeun kana absor cahaya kekuatan mata lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dedeleuhan mata lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeleuhan mata hate ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeleuhan mata hate sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang ketika hahalang ge dedeleuhan urang tinggal sakapangdeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dedeleuhan mah alam sogir kos kieu mah tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu kabayang ku mata hate Karawang Bandung Surabaya ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate Masya Allah karim alam kabir basirah teh eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah pernah ke Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak mantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir cenah keur di alam kabir urang di dieu hai siap peureum tapi eta na hudang lalu ngomong nyana keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju mata batin nama keur mukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antikna hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan
aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian ditendenan gelung nu kuari mah beuh menang sambarangan anggel tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu neroang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweung ditincakan keuna padet saha bae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureuh mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata teh urang neroang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakada dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladis zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabsus siraru brang ambualaya nuka dia kakaler kakidul watakunul jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun bendera ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar cilaka geus ti kuari piceuran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonna nu artina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep sekali mantep ieu mah sok iluan ka cakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya na ka UIN nah terus
atau hanya kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya duniana bagus los asal ikhlas baik anu balik di Belanda balik di Inggris balik di Australia balik di Jepang balik di Korea balik di Amerika kembangkan di dia ikhlas tapi bagus urang masa sekolah ente pugu iuran lagi make kusuluh banget teu naik ku hari teh sadar teu boga ijazah geus bae moal mimilu aing besi lah hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang kamari orang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat lagi kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek teu nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pemimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna udah sembarangan bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam nya kahirupannya ge kos kitu kena di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang kami milu abring-abringan sakola teu naon teu nyana nu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah jadi cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang memilu wae geus moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah karabat moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ieu duit-duit ge ada mani jualan toge. Anggeus beres deui leteran teu laku pikeunan los. Beres mah. Ieu ban teu puguh jalur. Kudu puguh heula. Puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkan pakai kalkulator eta ya demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh lah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu bae cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden? Atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabehan. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana? Hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia. Masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji. Jeunan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantok-mantokkeun kiai beledug. Ara rese amat lah gitu. Baru-baru jadi presiden jadi camat ini sese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu mulah mimilu nah cenah teu maju kieu mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki be orang di imah orang nerewang hirup aing kuari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orae koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur diseungsarikeun mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orae koros gendut
geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar. Lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti ya tukang tahajud. Geus kanyawan ku Abuya mah. Begitu datang deui oh ieu mah kuru gering. Geus teu kudu geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh. Meme jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau loli tanda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih tinggalnya tanda entah gosip ya cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis ora koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR, baheula aing kerja di lurah, baheula aing kerja di camat, baheula emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh. Jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna. Meureun benerna mah jurusan ka akhirat, tu salahna jurusan ka neraka. Ieu mah keur carita Basiro, neruang ka alam itu asan. Mulai teh orang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro karang ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh can jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati ai kitu mah rarasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta we ngeunaheun paling zikiran lah eta mah urusan berkat tama urusan pang dorong jeung pang bubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat geus jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadina mah aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada sanajan nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah tuh jauh da daun ieu tah masa pira mere urang mamentan teu naon teh haju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dieuna mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya
Dina pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna santri aju teu bararatah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi tah ieu teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina ja teu barataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kadua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaarus aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub-pilguban ja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang nya nyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu Masya Allah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujatun hujat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas tidak pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerwakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana pali nafsi jang manehanana lantaran sawali anna sawaba insarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jang nyana tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi'in 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mah tamah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mah geus langsung jitu justru
para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidambako mukhalafah lil hawadis di zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantep jasa kamantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakinna ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon artina wujud kidambako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidambako perang siap malah sahabat nanyakeun ira tuan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidambako kayakinanna istimewa anu kuari timimiti orok dipaun geus dipagaan wujud kidambako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudna geus hebat kabelah diana oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit ge teu becus naon hartina wujud kidambako eta yakin ka jero hate nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, sapotong-sapotong. Iman ka Al-Qur'an, iman. Osok ngeridit keneh, osok. Berarti imanna teu sampurna. Iman ka Al-Qur'an, iman sebagai kitab Allah. Undang-undang jang di negara aya dina Al-Qur'an kantenan. Dipake di Indonesia henteu. Nu dipake aturan HAM. Aja ku batu. Geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun. Pasti jasa. Pasti. Anu angkat kadinya teu siap untuk merubah terus bae didinya cicingna paeh rasakeun disate. Mentak lamun keur ngajabat paeh wah tah banget. Geus. Aja atuh kudu kumaha? Iya atuh urang mah kieu bae rakyat retik urang mah. Nuturkeun bae, hayu bae. Ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang, bupati eta sebagai eksekutif pelaksana. Atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola, nyana anu ngarancang undang-undangna, nyana siap ngarancang undang-undang. Endek aya Al-Qur'an ditempelkeun, urang menuturkeun endek henteu bae, atuh urang mah kieu-kieu bae. Ngan urang kan protes ka Gusti Allah, Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake. Nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh karena ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat dajangnyana henteu silakan aja nyana percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara iya ya nu sehari-hari ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman beremkeun mata anjeun ningali dina nalikan neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari beremkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek Syekh Nawawi tanara teh mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna ku harimat tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu ieuna dikadiekeun cara urang Arab do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi nama neuleuh
Teu nyana ku embung-embungna. Jadi kieu. Jadi nyana geus teu bisa kadeuleu beungeut nyana geus. Nyana teu dayangna le, batur pan awe ge le urang haram. Jadi henteu geus kieu. Beureum jadi wali. Urang mah awewe na terbuka, urangna dibuka. Sebel genyeng. Atuh geus kumaha ada perzinahan-perzinahan ku ari mah di mobil ge gambarna susu sok bogoda kieu. Ulah ge datang ka ngomong isi nagara jadi kos kieu jeung sakudat teh aya ikulah sok naik mobil bae di hareup kieu didalekeun we tuh. Ke gambar mobil si kos karari itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji. Ki Haji nu numpakna Ki Haji Blon. Barang turun mah, ji pan eta gambarna budak anak tah mah. Aju atuh anak ge kula ge resep ieu. Dek kumaha? Geus puguh di HP. Bluetooth geus terus daratang ararasuk. Informasi luar negeri teh geus pertahanan. Kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu. Gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan. Nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina. Budak leutik geus zina, kolot zina. Geus puguh kuari mah ka bangsa jarang darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzinahan deuk kumaha kahareup. Wallahu a'lam. Akibat liberal da kos ieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim. Ieu kakarak tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa badau serun kuari kake beuh tahun hareup mah leuwih par. Buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV ge lah hitam putih krenyek tuh akian mah geus saneuleuna. Geus beres, beres pokona mah tutup. Nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus teu disetel-setel aman. Kuari wah, listrik masuk desa colokeun segala rupana kalan listrik pemandangan teh bae kamari ieu mah kakaraek datang ka nasional doang. Kemudian aya film-film barat ge lah, tapi film-film koboi nu kos karari itu kabelah dieuna luar biasa. Film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh. Reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film. Cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua. Ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus. Orang intina malin eta teh mengetahui tentang dunia perfilman. Cak Gus Dur, waduh neraka semua. Nyahoan Gus Dur. Tah kabelah dieuna. Geus eueuh hahalang. Baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film. Siapa teh jawab blue film BF. Hararese jasa. Ayo ge sambalaya ku ari mah teh. Dideuleuh ku budak dideuleuh atuh geus ngaji henteu. Rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya. Wallahu alam kahareupna. Sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina. Tah RT tah nu kawajiban. Sial cek RT ka aing bae lurah tuh. Cek lurah teh mah nya aing kudu sorangan ka neraka camat atuh. Cak camat mah nya atuh bupati atuh. Cak bupati mah nya aing kudu ka neraka sosoranganan. Iya atuh ka gubernur. Cak gubernur ya presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tanggung jawab soal pornografi, soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara. Koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak. Ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu. Geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres. Mentah kula mah ngomong doang ieu mah kula mah asal adapun pelaksanaan mah kumaha pamarentah. Ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu, ieu kos kieu, aturanan mah kudu kos kieu. Ketika henteu atuh sabodonya anu jadi inohong. Ye aing mah ngomong geus beres di akhirat. Woi Haji Uci selamat.
aja cak nu ngaji teh kami ge milu ayo geus milu bareng urang aya malaikat yang ini jangan nih yang ini jangan nih emang kenapa dia mengaji aja tapi ngeredit terus jangan yang ini juga jangan kenapa dia pemerintah dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian tapi dia tidak pernah mau mengodesikan jangan mau dikemanai ya dibakar dulu sebentar lah tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap urang dadah ka lurah dadah sial ngadahan aing sial nyal kain urang berangkat mantep tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula nyaos ya gubiag udah kuari mah teh nyaho ka gubiag digubiag mata lamun urang nyokotan hecak pan kaliak-liak ari panen teh di sawah teh jadi pinuh kuletak kemudian di bawah hecak ngaranna eta teh supaya bersih digubiag heula ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional hecak eta dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho kuari mah nyahona HP BlackBerry be pokona kontek ya Allah mata hate urang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka ndek dikubahakeun awak urang terserah ja ieu mah seserahan ya faman absara fali nafsi sajelma nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana sanggesta urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cakuran haram urang cakuran wajib urang ngalaksanakeun cakuran sunnah urang berangkat cakuran terus urang nuturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ta ieu teh afali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres urang mah lain kafir kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu dilaksanakeun ieu teu nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadean jeung kagorenganana nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat teu neuleuh kana ayat teu neuleuh kana hujjah buta mata hatena faman amiya fa'alaiha silakana madaratna melepetaka kasasaranana jangnyana cek Kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an karena naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa da'alan ngundang ya Tariq bin Mubarak bi Ali bin Husain kalawan Ali kang putaran ki Husain fa amilahu maka nanggung ya Tariq ing Ali wa hamila ammati lan nanggung ya Tariq ing pamane Ali wa akhwatihi ing sakahe paman Ali lan sakahe pirang dulur Ali ila Yazid maring Yazid ala ba'irin wa tin ingat seontakan asar wanas yakhrujuna lalu tu manusia ikut pada mararatu anas kada ila liqaihim maring nemu in Tariq lan Zaid ikuli
baladin dalam saban-saban negara wa manzilin dan panggonan hatta qadim malam-malam tararka ya naskabeh di masqain di ukimu maka dan ada gum ya naskabeh ala duraji babil masjidil jami ingat sepirang-pirang kitu palkah masjid lawang masjid jami hasil babu sabiung dalam panggonan dan adagakeun opo tawanan Sumawa dia Rasul Mukarram kali-kali dan tele sirah kang dan muliakeun baina yadi Yazid dalam antaranya areping Yazid amara maka merintah Yazid ayu jalannya dan dariakan ya Rasul kita min dhahabin in dalam bawa korban berdosa emas wa ja'ala yanzuru ilaihi wa yaqulu dan memandang ila Yazid ilaihi maring Rasul lingali Yazid ilaihi maring Rasul wa yaqulu mengucap Yazid sabarna wa kana sabr minna azimatan wasiat bina waktona kafan wa mi'asaman sabarna sabar insun sadaya wa kana lanana apa sabar saking insun sadaya iku jadi keangkahan wasiat bina utai pirang-pirang pedang insun sadaya iku nugeli asap kafan ing epek-epek wangusaman lan tinggelang babawa kohama min rijali a'izzatun maka ngabulah ing pirang-pirang sirah saking rijal saking pirang-pirang lanang wa'izatun pirang-pirang kang gagah alaina madarat ingat dosa suzrahum kanu dan utawi ya'izah iku ana ya'izah aqa wa azlama iku kang leuwih doraka lan kang leuwih zalim sumata kalama kari-kari rarasan ya Yazid bikalamin qabihin kalawan rarasan kang alaw amara lan marantah Yazid berasi kalawan sirah antus labayin taden salib ya Syam dalam negeri Syam Syam ing dalam negeri Syam nyaritakeun tentang peperangan Karbala nu insyaallah engke geus selesai urang mulai ti awal abeh nyaho kemudian Sidina Husain ge engke urang bakal nyaho kumaha di mana jadi gubernurna kumaha maotna Sidina Husain sabara lila Sidina Husain gitu kena Sidina Hasan jadi gubernurna di mana sabara lilana insyaallah meme Husain Hasan ke ya maka sakadang nyaritakeun we heulana mun engke ngajina teu prepare sanajan bari jeung ngabesan bakal nyaho mun kaselangkung ngabesan atuh moal nyaho duh cenah ieu nu ngabesana dulur kiai Allah tatangga mangkane geus mere duit cenah teh. Oh masalah. Aju di dituna dia ya dangdut ngeunaheun. Ya Allah. Iris peperangan dicacag ayat 70 nu gugur Sayyidina Husain mah ditebas leherna keur nyaritakeun sirah Sayyidina Husain. Tidinya dicokot sirahna sakumaha kamari geus beres wada'a bi Ali bin Husain. Aya salah saurang putra daripada Sayyidina Husain nu gering teu milu ka medan laga Ali ngaranna. Mentak baheula mah kos kitu tah Ali boga anak Husain boga anak Ali deui. Koba Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Muhammad boga anak Muhammad dia boga anak Muhammad dia boga anak Muhammad. Urang mah carang ban kos kitu. Carang urang mah. Tapi baheula mah kos kitu. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ega Ali Husain bin Ali gitu. Kemudian Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ieu nu teu milu perang. Akhirnya Tariq ibn al-Mubarak datang ke Ali ibn al-Husain. Ali putra Husain dibawa termasuk mamang-mamangna anu pada harita hirup keneh termasuk dulurna selain 70 nu gugur dibawa ka Yazid ditaikeun ka onta-ontana anu sangat hina manusia brul datang kabeh untuk menemui Ali, menemui Tariq dan yang lain-lainnya ikuli baladin wa manzilin unggal negara jeung unggal daerah daratong kabeh hatta qadimu Damaskus sehingga datang ke Suriah Damaskus sebab
memimpin harita adalah Yazid putra daripada Muawiyah nu tinggalna di Damaskus dibawa di Karbala Irak Iran kemudian dibawa ke Damaskus Syria dibawalah gaditu manusia lantaran ribuan manusia ditenden dipas dibariskan di Duroji Babil Masjid Ajami dina tempat di mana boyongan-boyongan tawanan-tawanan sok ditenden didinya jadi ditenden di tempat tawanan-tawanan didinya untuk memandang sirah Sayyidina Husain menyaksikan didinya sirah Sayyidina Husain al-Mukarram disanggakeun ka Yazid ku Yazid kemudian diperintahkan supaya diasupkan kana bokor tina emas terus ditenden di bokor emas didele ku Yazid didinya nyieun syiran ngembang orang Arab kos itu sabarna wa kana sabru minna azimah kami sobar ternyata sobar jadi kekuatan sobar dina arti ieu mah lain sobar anu sobar biasa tahan kami dalam rangka rombongan kami peperangan jeung Husain ternyata kesabaran kami pertahanan kami jadi menang ialah mulai fitnah anu luar biasa ketika Yazid mengalahkan Sayyidina Husain sekedarnya bae ulah waka ngadongengkeun kanu sejen lantaran ieu mah sapotong-sapotong jeung motif dongeng ieu teh encan dijelaskeun nu mantak ulah wani-wani heulana ieu mah sakadar ngajelaskeun dongengna bae heula sebab naon engke ka ditu da urang memilah-milah teu beunang sebab Yazid Muawiyah adalah sahabat Yazid putra sahabat sedangkan ashabikan nujum bi aihim yaqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula percis kok bintang gemerlapan di luhur langit bi aihim ihtadaitum ka mana bae maneh nuturkeun meunang hidayah oh nu salah kabeh ge kok ieu bisa kos kieu ieu ijtihad lamun Siti Aisyah perang jeung Sidina Ali Siti Fatimah perang jeung Sidina Ali kan teu etis Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul maknya perang jeung mantu Kangjeng Rasul nah ieu disebut perang Jamal nah eta nu kos karari itu teh teu pati didarongengkeun ku kieu sebab beusi salah motivasina salah cilaka ieu mah dongengkeun bae sanajan didongengkeun emang puyeng ieu urang ge puyeng ngalanan ieu mah ulah wani ngadongengkeun kanu sejen iranan ieu mah asalnya ho bae engke nu mantek kudu ditartibkeun ti awal kejadian motifna kemudian berangkat terus peperangan naon ieu sabenerna mah sebab ieu teh urusanna politik namun geus carita politik mempertahankan argumentasi siasat Sayyidina Husain asa kawasiatan Sayyidina Muawiyah boga aturan tersendiri deui ja aturan nama Al-Qur'an jeung hadis ti Kangjeng Nabi keneh dilanjutkeun ku ari ku Yazid putra daripada Muawiyah nah ieulah peperangan anu sangat dahsyat luar biasa nah ieu keur carita sirahna ditenden dina bokor kemudian ditingali ku Yazid sabarna wa kana sabru min azimah wa asyapuna yaqtana kafan wa mi zaman doh pedang-pedang prajurit kami ieu bisa mutus-mutuskeun anggahota efek-efek pinggilang jeung sajabana sehingga apalako hadama min rijali aisyatun maka bisa ngabulahkeun kana sirah-sirah ti berbagai tokoh-tokoh jelema-jelema nu marulia alaina nu madarat ka kami bahasanya na wa hum kanu aqwa wa azlama tetep jana memuji nu sabenerna mah itu teh anu leuwih pohara tapi anu pembunuh nama ternyata doraka jeung leuwih zalim didinya Yazid sebagai gubernur putra daripada Muawiyah nyarita bikalamin qabihin make bahasa anu goreng luar biasa nah ye sirahna dititah supaya disalib diangkat ka luhur disalib iyalah memeh diberangkatkeun ka Mesir ka Damaskus heula ka Syria ke bakal diberangkatkeun ka Mesir nu mendak engke di mana nu sabernan sirah Sayyidina Husain bakal dicaritakeun engke
kos gitulah tak kabari ka Karbala. Waduh, kuburan Sayyidina Husain, masya Allah, berang peting pohara jasa. Hese urang hayang datang ka kuburan, ka makamna, jubah jelema, sakumaha di raudhah, sakumaha di Baitullah bae. Urang kudu ngikuti arus bae terus kakarak datang. Datang ka ditu teh batur manu nyariu manu sararujud jeung sajabana. Tinggal urang bae jalain kos kieu zarah teh. Kitulah Syiah, kitu keneh di Abil Fadol pohara jasa. Nah iyalah cerita Karbala nu setiap Asyura jutaan manusia numplek sadunia ka dieu. Salah sahiji cerita tentang peperangan Karbala nu sirahna kuari disalib kene. Tinggal lanjutna walamma ra'a Khalid bin Abdullah wallahu a'lam.